Bismillahirrahmanirrahim. Pasal kahiji. Hukumna maca ta'awud bismillah jeung surat. Ta'awud teh kumaha? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Eta ta'awud, lapad ta'awud. Upami aya nu naroskeun, coba sebutkan lapad ta'awud. Jawab. Kumaha jawabna? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lamun lapad bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Upami surat mah, surat we mun kumaha surat, nah mun surat Al-Ikhlas qul huwallah mimitina teh. Surat Al-Falaq qul a'udzu birabbil falaq dan seterusnya. Ta ayeuna teh bade ngajelaskeun hukumna maca ta'awud bismillah jeung surat. Hukumna maca ta'awud bismillah jeung surat aya 4 rupa. Aya sabaraha rupa? 4. Naon nu 4 teh? Hukum maca ta'awud bismillah jeung surat. Mana nu 4 rupa teh pajak? Hiji qat'ul kulli. Naon hartosna qat'ul kulli teh? Dipegatkeun atawa diwaqofkeun sakabehna. Tegasna mah ta'awud waqof. Bismillah waqof. Tuluy surat. Contoh. Ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqof berhenti waqof teh. Ngarenghap tandana waqof mah, tandana berhenti mah. Wei handai ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqof berhenti ngarenghap. Tuluy bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Waqof berhenti ngarenghap. Terus surat qul huwallahu ahad. Eta nu kahiji. Nu kadua hukumna maca ta'awud bismillah jeung surat teh waslul basmalati bisurah. Naon nu kaduana? Waslul basmalati bisurah. Hartosna ngawasolkeun bismillah kana surat. Ari ta'awud namah diwaqofkeun. Contoh. Ta'awud namah waqof. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti ngarenghap. Waqof teh. Tah, bismillah kana surat kana kulhu contona teh nya nyambung wasol teh nyambung teu eureun teu ngarenghap. Dieu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kademi nate baca entong kieu Bismillahirrahmanirrahim qul huwallah. Ta eta mah waqof lain wasol lain. Teu make tajwid eta mah. Upami waqof upami wasol mah kumaha? Tina bismillahirrahmanirrahim teh langsung kana qul. Tandana langsung kana qul teh akhir huruf bismillahirrahmanirrahim di barisan langsung tong ngarenghap kana qul teh. Wihani. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tah kitunya teh aja. Terus